Barnas Dodinya sia mah hirup teh loba teuing ngagogoreng batur koploknya lain naon aing mah ukur mere pepeling geus eureun goblok ngagogoreng pada di Mulyadi Gubernur Jawa Barat teh sia teh arisnya ngajadog di mana anjing sia teh geus ayeuna mah ulah ngagogoreng wae aing lain naon karunya euy bisi ieu mah aing mah nya bisi dina hiji waktu sia kawalat goblok dah jelema mah biasana goblok aing mah yakin jelema biasana anu sok ngagogoreng batur wae teh heueuh biasana sok terjadi ka diri sorangan sia teh bisi cilaka anjing lain naon geus eureunnan cek aing ge geus keun bae antepkeun atuh Padedi mah cenah digawe sia teh nya harusnya boga naon ngagogoreng Padedi teh atuh anjing dibere duit ku batur anjing sia teh ya dengekeun ya lamun sia jadi jelema tong hayang dibere duit anu teu pararugu goblok neangan duit mah anu halal nya aing mah karunya we ieu mere pepeling ka si Dodi jeung si Barnasnya geus eureunnan koplok sia teh sia mah meuni eureunna ngagogoreng Padedi teh lain naon nya dina hiji waktu sia kena musibah anjing teh lain naon aing mah karunya aing mah nya sok ayeuna sia mun setruk misalna nya jeger we sia setruk tiba-tiba duaan bareng ari sia rek kumahan goblok boro-boro rek nyeun konten goblok ngomong ge balelol anjing tah loba jelema ayeuna nya anu sok ngagogoreng batur kajadian ieu mah kanyataan goblok karma sia teh sok aya karma eta teh goblok tah aing mah geus loba neulekeun kanu kitu teh goblok bener matak geus eureunnan tong ngagogoreng batur wae nya karunya Padedi Mulyadi teh euy atuh euy da jelema sia jelema Padedi ge jelema aing ngaranna jelema pasti kabeh ge boga salah bener jeung salah goblok cik atuh lamun dina benerna oge istilahna sia arek karalmen teh naonnya heug anu alus anu ngareunahkeun kitu goblok sia mah nah naon teh atuh dari mata sia mah Padedi teh serba salah digawe ke salah kitu salah bener salah komo salah meureun sia mah anjing tah sakitu teh aing mah nya mere pepeling mata cek aing ge naon Dodi Barnasnya ngaropi cek aing ge ulah kalau bukan oli wae lila-lila mah mabok sia teh goblok tah karena kemabokan eta teh jadi kitu sia teh ngalantur ngomong teh koplok sakitu teh aing malah hade ulah poho ngopi koplok sia teh